Nisbatna berarti ieu teh kalebetkeun kana nisbat tabayun. Sabab 3 jeung 2 ieu teh moal bisa dibagi 2. Kalebetkeun kana nisbat tabayun. 2 mah bisa dibagi ayeuna 2. Sok sanajan ayeuna 2 bisa dibagi 2, ieu 3 moal bisa dibagi 2. Kalebetkeun kana nisbatna nisbat tabayun. Kumaha carana ngahasilkeun asal masalah? Ngahasilkeun asal masalahna berarti nisbat tabayun palebah ieu urang ayeuna akurkeun tambahkeun. 3 kali 2. 3 kali 2 sama dengan genep. Nah, berarti asal masalahna teh genep. Sabab ieu 3 dikalikeun kana 2. Mahroj ayeuna zaud jeung mahroj indung dikalikeun. Da ieu sabab nisbatna nisbat tabayun. 3 dikali 2 sama dengan genep. Jadi kanyahoan weh asal masalah